menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan di celik 2 di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celik urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh Kang beca pan. Datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh dos itu Kang beca mah tuh. Salah ngabohong. Bebejana neuk narik didorong. Gede bohong tuh budak. Dorong ulah narik. Tah itu Kang beca heeh di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun ku malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih rebe cak malaikat ku aing dihudangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat sendirian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener aya ala sholat aki-aki nazam aya ala cek tukang beca deungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa doh aduh lamun malaikat apa doh lenyai segala macem dararatang barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jah sok udang bae urang nah hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia saya lantaran maksudna neuk mokuskeun lillah ieu inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa Masya Allah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aingnya ai teu ridho bisi dicarekan ku Allah ai ridho aing bisi dicabut beneran jadi saya can ridho atuh henteu nyebutkan ridho mah ngan aing isin bae nyebutkan ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia kumaha sih ngajawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya angel aing mah kadang sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula teu jadi mah budak
eta teh encan ridho ka Gusti Allah. Mun geus ridho mah hampang. Mantak paeh teh anu angel teu ridho. Nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat. Nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia. Cinta dunia teh berat kana paeh. Cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogoh, cinta dan sekitarna perusahaan eta paeh hese. Sebab eta lalu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri. Si eta teh nyeri, nu mantak maningan paehkeun heula, memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi. Paehan, maneh memeh maneh paehnyaan. Paehan naonna nafsu na paehan. Sok geura ge. Ulah cinta dunia zuhud ngaranna. Mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate. Ketika urang butuh pake, ketika keluarga butuh pake, ketika tetangga jeung babaturan butuh pake, sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun dong ulah datang ka hate. Sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus. Emang pamer ti Allah ngan ulah datangkeun ka hate. Komo teu boga sawah, teu boga toko, teu boga teu cinta kana dunia. Ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeung berat tuh. Deuk naon pake kabeung berat. Cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko. Toko di mana? Gablek henteu. Oh nya. Mobil di mana? Henteu teu gablek ieu mah. Eta nu dihareup usaha tah batur tah mah. Cicing di dieu bae tah mah. Pancok dipake nyana ngajak henteu henteu. Oh jahe, motor di mana orang itu boga. Nah, itu nu nyalan deh. Oh saya hayang mau cokot malaikat takut gitu ya. Itu motor kempes. Cek malaikat jangan untuk aing. Aduh berat tuh. Ya pamajikan los, aing naik mah. Majikan hideung ieu. Tas belanja saja naon, mantap buka pamajikan mah kanu gelis-gelis. Besi berat ge paesna. Itu aduh neng cek malaikat bareng ke pamajikan coba inu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berentak pas gitu iya di pasar Gambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran nu pake kaberat tokoh teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung pas gitu gegerakeun set aman Jawa cek malaikat ini kumpae ku ari teh aduh eta toko mah nya aduh toko kakarak anggeus ceuk eta mangganing deuk kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh bae teh ya Allah ye nu mantak Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin Wallahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin nani satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg Yubadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim apa dina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeg mustaqim tegese kang ajeg
millata Ibrahim hanifan tegese agama kangjeng Nabi Ibrahim hanifan nalai condong atawa ajegan wa makana minal musyrikin lan ora ana ya Ibrahim iku tetep saking wong kang nyekutukeun kabeh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bimawallahu a'lamu bimaradikul mujassira Muhammadun nasalatin satuhuna salatin sunna nusuki lan ibadah ingsun. Ibadat itu tegese ibadah ingsun min hajin wa gairi saking hajilan liyane haji wa mahyai. Lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep kade Allah Rabbil alamin akang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah alam bimuradi orana kang nyekutuni iku maujud ka di Allah fidzalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh iku awale wong kang pasrah kabeh min hadzihil ummah saking ikilah iki umat. Setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Cek Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jas. Bahkan Kanjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kanjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Kira-kira Kristen mah eta. Paberencah di jero Kristen ge sarua bae lah berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta budak kitu keneh sarua bae Konghucu sarua aliranna lain-lain nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal kulluhum finnar kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab. Nu sesuai jeung aturan Al-Quran jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diboan ku Gusti Allah bejakeun Muhammad. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim.
bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia inani sanyana kaula mahadani Rabbi nuduhkeun ka kaula Rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekel ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi urang lamun ke Palestina ka Aqsa turun ka handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang lamun di jalan kapanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim di dieu adalah Bethlehem kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi baitulah min Bethlehem tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya dilahirkeun ku ibu pangeran jadinya tak kelahiran Tuhan otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter tinggal pinter kabalinger waktu kos gitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha tah ieu kabalinger mah kos gitu bang bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang geus mulai Qabil geus mulai diganggu ku setan jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam wa ma kana minal musyrikin jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kagolongkeun anu musyrik lain aya azar bapa hiji kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin jadi maksudnya salat teh ulah kasih sikagigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem ka tatangga atuh pan bloon eta jelema nu nita salat Allah nu rek ngaganjarna Allah nu rek nalesna Allah kunaon haji urang hayang kalem ka atasan ku atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya ih cak Allah aing nu nita aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantap lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegeurang ge salat abeh kadeuleuan
ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad tah jadi hayang kadeuleuna lain gua Allah ku tatangga kabeh dipajarbu tah mah ustad hebat jasa salatna ti heula bae nyana mah beuh pohara lah sada aing abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belon teh cibadah moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususna ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atuh kan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kalung aku saha ya bagi dua siapa kumaha tah eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek ka Allah kan kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela hirup di jalan Allah bau kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa itu bos inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya we salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya we salian Allah nu bisa maehan urang pae hirup laksa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara di panggung mulai guys kita perang siaheula aing ngatur nyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadinya mah geus pahieun bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat heula cak santri apanya nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula minta tangga dia tuh panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sieun jadi santri serba salah anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh apa jarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cek kana aing salat sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial
aing nu mantak ditegak geus sia kunaon kala luar Kiai bingung Kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan ka luar caknya na menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar KBJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya teh katilu rakaat cantri kala luar kabeh can anggeus salat euy cakela kunaon kala luar teu anggeus datang ka tahiyat blontek Kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh lamun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap siap di panggung praktek na coba Kiai ini Kiai jangan perang siap tante Kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan can angga sih kakarak salantai kedua lantai deh anapan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman baik lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang ge ibadah tentrem keneh ngaji tala lentrem keneh adapun tamu masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun je pae hirup nang Allah ieu wakai wakal lah urang nah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae ngalanan emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah perang jasa emang kunaon kitu hutang brek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan kercarita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing hudang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajen aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu embung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada sakena teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan orang cek nya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering
urang muriang, urang berusaha ka dokter, urang tak berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar. Terus ke dokter, makin hari makin tambah, makin hari makin kritis, makin hari diperjuangkan supaya ia sehat pulih kembali. Kahayang Allah lain, perjuangkan kusnya, tanas ya. Jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge. Oh, berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif, di kalangan urang nu bersyariat. Nah, enggak, masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser, malah yang ngeunah ibadah. Malah yang kira ibadah teman-teman peting sholat, peting tahajud, peting maca Quran, maca sholat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu sholat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak itu memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun saleh sunat tahajud di rakaataini Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat mustaqbil al-qiblah bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Allah subhan sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih tanaga urang sakumaha kekuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus dipapat diuk reup PS udang jam 7 ai subuh ka mana subuh leungit subuh tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh ya Allah ieu keur carita Allah abe mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang eueuh nu bisa nyieun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mentek lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan atau bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar lapar ge dititah ku Allah jai lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 sadar teu kuat cek ini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat ada cek kiai ge ngeunaan teh kiai ngeunaan teh mah guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa tamantu ana ieu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun
sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beteng teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beteng abdi sebab beteng abdi kukurubukan dina kukurubukan beteng abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah bejauh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas ka beteng abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana perintah sunnah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing derajat gede ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang loba teu ridho udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jeung dua ngajak kabeh ge tunduh jamemena kan nonton TV heula kan tunduh atuh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi teh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang cek Gusti Allah ku aing dihudangkeun geus teh aing ngeuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allahu akbar tunduh Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung gua kurang aing geus hudang cak Allah bolon teu budak ku gunang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang dua peting dua atau aya 10 di dia hiji di mana di mata dua gitu takan di celi dua di irung di sungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh kang beca pan datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh dos itu kang beca mah tuh salah ngabohong bebejan anak narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kang beca cara di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat hudang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat ku aing dihudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge suara azan bener aya ala sholat aki-aki macam aya ala cek tukang beca deungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa doh
Aduh, lamun malaikat apa nyai segala macem dararatan barang sana kumaha. Eta teh ngahudangkeun ka urang hudang beuting, diudangkeun kan malaikat hudang. Jang sok hudang bae, urang nah hayang hudang mah hudang bae. Malaikat kan ngahudangkeun. Ulah asa, aing hudang sorangan. Si mana hudang sorangan? Modar sia. Oke, modar sorangan bisa. Nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ye kajeun abdi mah paeh ge paeh beneran sia saya lantar maksudnya nek mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajen ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sih atuh cepet bae sia kumaha sih ngajawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel imah katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nusa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mu budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lanu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon nu pake kabeung berat tuh deuk naon ka pake kabeung berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu henteu oh motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalan deh oh saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat mah ya pamajikan los ai daek mah
Jikan hideung ieu. Tas belanja saja naon, mata boga pamajikan mah kanu gelis-gelis. Besi berat teu paesna. Itu berat, aduh, neng, cek malaikat baru ke pamajikan. Coba anu hideung mah, nya pendek hideung. Pamajikan berentak. Pas gitu iya di pasar Gambalaya. Aduh, cek malaikat ieu ampang jasa. Geus gegeran. Udah pakai kaberat, tokoh teu boga, sawah teu gablek, mobil teu boga. Pamajikan ge hideung kos kitu. Gegerakeun. Cek. Aman. Coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh. Aduh, eta toko mah nya aduh toko kakarak anggeus cek eta mangganing kamari tas ngecot. Digendut-gendut ku malaikat teh. Mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner. Aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun. Berat teh bae teh. Ya Allah. Ye, nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh. Lantaran paeh pepegatan jeung dunya, pegatkeun heula memeh paeh. Bahasa Kangjeng Nabi, mutu qobla anta mutu. Paeh heula maneh memeh maneh paeh. Paeh ke nafsuna heula. Abeh ketika urang maot geus eueuh ka beungberat, paehan ti kuari keur hirup. Usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui. Kiai oplok tambah kos itu mah. Ki Haji oplok, Kiai onam. Setengah oplok lah kieu tuh. Iya urang teh kan geus kolot. Geus kolot mah geus mulai dipreteli. Geus mulai kuari dicoplok-coplokeun. Geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh. Supaya paeh teh aman, ulah aya kabeung berat di jero hate preteli. Urang dek perpisahan jeung dunia. Perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui. Mobil moal ditoel deui. Sawah moal ditincak deui, imah moal dinikmati deui. Kumaha urang bakal didadahan ku kabehan, bakal selilana terus datang ka kiamat. Perpisahan total terakhir. Mun berat keneh cilaka. Manta kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia. Iyalah thariqah. Mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk. Pisahkeun hate urang teu pati resep. Ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate. Lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae. Ulah terlalu cinta maksudna. Kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae. Geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae. Turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu. Neuleuna ka handap bae. Urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae. Kongkoyangkeun ka dieu geus ku urang. Ka masjid make boeh bae Allah. Euy Paji kunaon? Aing geus asa paeh bae hirup ieu. Geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus. Make boeh bae geus. Diajak dagang mal aing. Asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu teh. Mal. Ngariung geus terus. Geus aing geus ieu mah ieu boeh geus cekelan bae. Itu aya rangda di rang daonam. Oh masalah si anakna sabaraha eta. Masa kadanyakeun anakna keneh blon lobat. Tah. Ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain nu urang. Ja buktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos kitu. Encan waktuna mah. Tuh. Lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi. Kemudian aya jelema dijero 30-an. Kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh. 30-an sabulan teu paeh dijero. Jadi kumaha eta? Asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya, mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna, datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh.
selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar, teu hayang nginum, teu hayang biasa bae seger. Ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha eta jarita keunaan atuh ketika tsunami Aceh dah geus nu paeh mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami. Begitu les beak cai kakaraknya na oh iya tsunami nang saha ulala orang hese teh kok kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modar bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang peuting asan aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup usaha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel tak nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing geus laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat minggu ka mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita kusaha ngaji ku Allah awak nu Allah dititah ku Allah ayo kita tuh urang bensin teh deui teh aing ka Allah dak pamajikanna sial tak pemajikan blon aya titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae Dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasihatan hati-hati jantung mah ini hati-hati tukangan nasihatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasihatan pas kerjaan resep akan gue sih resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeun leuleus ti aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah paeh cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing ke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang nang Gusti paeh abdi di medan laga ku Gusti ayo dek dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi usah geus kurang kumaha deui Gusti tuh protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga mah neraka mah sok jalir kitu kurang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah aya rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga aya sebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing Gusti ning lep ka surgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah paeh teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeh teh dicabut kajeun atuh rela jasa teh kumaha teh ka beber paeh na Gusti hirup na Gusti kuari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh
jaku paeh maka kapangi jeung Allah itu paeh-paeh mah teu kapangi jeung Allah serindu jasa ku Allah eta kan nyunaheun kos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teu naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan paeh urusan paeh can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah atau milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangeunaan negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya aya mah aya cek balakal maut nah urusan aja yang pilpres paeh serahkeun ka Allah geura inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cekangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam samohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang pandeurina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul limi tidak ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantap ku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin
berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabiro aya nu langsung ini wajah tu wajhiya. Jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa qad tawasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek make nu mamana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nyunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janu nitahna ge Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun ge Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang-nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang-nyalimpang sholli Allahu akbar. Allahu akbar kabira motor di mana? Ditunjang dan teu budak. Aduh, remna blong. Lah tuh beres tuh budak. Apa ganti bae tuh motor? Sih, cak Gusti Allah sih salat sih. Apa kerja di showroom? Salat sih kos kitu. Padahal dia maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isin da urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolembar isin kah? Isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga be ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah hayang be ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae tuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah sakitu. Kalotor di baju lah sakitu engke bae ditiir hijikeun. Ditiir emang sate ditiir. Masya Allah. Mimiti hayang, kang geus hayang dibere terbiasa, kadituna teh lamun strek we dibere ngeunah geus mantep jasa. Ngan eta mah ngeunaheun mah teh rahasia Allah, pamere Allah. Khusu ngaranna. Hese teh mah teu bisa diaya-ayakeun, teu bisa dihusu-husu ke teu bisa. Eta pamere Allah bae. Kadang-kadang urang keur biasa-biasa, nah suruh deuh ngeunaheun amat teh salat. Aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus, sorban bagus, segala nu sajadahna ge bagus. Anyar kabeh, sajadah anyar, baju anyar, samping anyar, kabeh serba anyar bagus lah. Kopiah-kopiah anyar kabeh. Allahu akbar. Abeh ngeunaheun ban maksud urang salat.
betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong deuk khusus di kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus ada simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul a'udzu abghi rabba wallahu a'lam.